Ye, malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagaan yusuna kulla qatatin wa aina taqau ngajagaan tetesan-tetesan undek diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi wa aina taqau di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah wa mayyur zaku dalikan nawat jeung saha nu bakal dibere rezeki ye melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi teu daya teu upaya urang ketika hujan ieu hujan rahmat ketika hujan ieu hujan siksa geus aya catetanana di Gusti Allah melalui malaikat urang tapakuran geura gitu aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede engke eueuh deui jam 2 rat gede deui ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede masalah jasa sugan aya banjir beurang teh aya nuluykeun ayat anu kamari di mana kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa kamaha kawasaan Allah ketika Allah dek nurunkeun hujan ka hiji daerah dimimitian ku Gusti Allah secara syariat Allah nyiptakeun angin jang nyedot cai laut disedotlah ku angin cai laut dibawa ka luhur di luhur hideung mega didinyala Allah memerintahkan angin supaya niup sesuai jeung perintah Allah mesti dikamanakeun ieu tiupanana cek Allah kacikupakeun cek Allah ka pasar kemiskeun cek Allah ka tangerangkeun cek Allah ka balarajakeun ieu angin mah sesuai jeung perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala mun urang napakuran tentang hujan kadang-kadang di lembur eta hujan di lembur urang eueuh belah ditu hujan di lembur urang macan hujan di lembur anu hujan di urang macan hujan keneh bae ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu ieulah maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika eta hujan teh diturunkeun sesuai jeung perintah Gusti Allah di daerah mana nuku Gusti Allah diperintahkeunana diturunkanlah diawali ku kilat diawali ku pendahuluan heulan guludu kitulah Allah Subhanahu wa taala dek nurunkeun hujan kemudian hujan nu diturunkeunana teh henteu sambarangan lantaran hiji-hijina tetes hujan teh ieu aya malaikatan wa akhraja Abu Syekh aidan anil Hakim qala balagani annahu yunzalu ma'al matar minal malaikati aktsaru min waladi Adam wa waladi Iblis diturunkan babarengan jeung hujan malaikat leuwih loba tibatan anak Adam jeung tibatan anak-anak Iblis ku loba-lobaan tetes aya malaikat nuku Allah dititah ngabarengan cai hujan yusula kulla qatratin ngajagaan tiap tetes nu dek diturunkeunana malaikat nanya wa aina taqau ka mana ieu kudu diragagkeunana tetesan hujan teu sambarangan lain sakahayang-hayang wa man yarzuqu zalikan nabat salah anu dek dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha malaikat ieu perintah Allah Subhanahu wa taala Masya Allah ketika Allah dek turunkeun hujan-hujanna hujan rahmat malaikat didinya langsung bebeja ka Gusti Allah siap abdi dek turunkeun cek Gusti Allah turunkeun di Cilongok supaya jara radi berbagai tatangkalan supaya salelubur buahan aing dedeuh ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing Masya Allah beunang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti ieu hujan diturunkeun di mana ieu mah turunkeunana di Jakarta
bentukna naon ieu supaya jarana dia atau lain banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta lantaran judinya aya di Jakarta istana banjirkeun istana ayo siap banjirkeun siap cek malaikat datang ka sakumaha teu kudu aya loba-loba mah ieu mangan ngawarah urang istana doang sok datangkeun sabitis meh heula di istana emang lain nang malaikat jagaan ku urang istana tetep jeli anjing datang ke kajagaan cili aing ulah dengan dua-duana jadi okosna urang nyalahkeun hujan ulah kembali ke diri urang sebab malaikat nyahoeun diwakilan ku Gusti Allah wakil tuh jelema anu nyieun dosa nyahoeun nya gitu tuh nu mana tuh DPR tuh jaho lag-lag ku sia cenah kusia non karang-karana hujan tuh itu saya manya sia teh nyaho itu saya tuh Jokowi aduh iya tuh ye malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan yusuna kulla qatatin wa aina taqau ngajagaan tetesan-tetesan nundek diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi wa aina taqau di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah wa mayyur zaku dalikan nawat jeung saha nu bakal dibere rezeki melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah ya Rabbi teu daya teu upaya urang ketika hujan ieu hujan rahmat ketika hujan ieu hujan siksa geus aya catatanana di Gusti Allah melalui malaikat urang tapakuran geura gitu aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede engke eueuh deui jam 2 rat gede deui ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede masalah jasa sugan aya banjir beurang teh aya kunaona tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero tapakuran ku urang lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan di jam 1 peuting rat jam 2 jam 3 jam 4 datang ka subuh gede jasa hujan masalah biasa bae sepak bae tapi di jam 10 hujan datang ka jam 11 ge henteu kunaon banjiran haju keanehanana daerah nu luhur kok banjir daerah nu handap kok henteu tapakuran coba kurang tah hujan Masya Allah horenganan malaikat lamun urang nyaritakeun anu kamari di Syekh Abdul Rauf Aceh eta tsunami sakitu gedena tuh kunaon geura ieu laut ieu makom di dieu tsunami kok teu daekeun cai ka dinya atuh malaikat itu ulah ka dieu ka ditu ka pondok ka ditu ayo ka rendem pondok terendem aya malaikatan Masya Allah tah kuari mah urang nyaho geus nu mentak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ieu hujan sing jadi hujan rahmat selalu urang kan kos kitu tah dibere wawasanana ku para guru-guru urang ku para kiai urang baheula lantaran ieu hujan rahmat mah wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih rahmat teh di dinya hujan dek diturunkeun malaikat teh siap kudu ka mana nurunkeunana memeh hujan turun diawali ku angin-angin memeh nage aya mega-mega nah di dieulah keistimewaan dadamlan Allah subhanahu wa ta'ala nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh dawan Gusti Allah wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih ari taneuh anu bagus mah anu gembur mah anu subur taneuhna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana
kala luar jajadian teh lain sakaluar na horeng biidnya Robbi kalawan izin pangeran. Masya Allah bro hujan tiis karasana ka urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing kerelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadele ku urang cai tapi galenganana kadele herang caina urang kadinya di dalam tiis-tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh kanyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana. Eta baheula kos karar itu tinggal orang sahabat hai awewe anu deui sararawah teh hei-heian sugantenan enak belut mana eta tewak belut nya mah ka dieu ka ditu mana belut eta ngagantung kan jaheuh lakon baheula kos kitu eta potret baheula masyaallah karim. Eta ku bunga-bunga cai hujan teh rahmat datang ka teu make calan. Dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah ieu terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh bek bebejapan lindungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana. Loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah. Emang lain kumaha lalakona masyaallah eta indahna cai rahmat. Terus jararadi urang ka huma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon ja baheula mah aya kebon eta di kebon teh jararadi geus masueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi segala rupa anu ngeuna jeung tulngeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kacipet loba jasa budak kalimat teh nyaon ka kacipet di deuleu ku urang tun ka ranca pondok aya di ranca pondok di dinya teh ya Allah ya Rabbi di dinya teh loba jasa wow nu pararanjang teh ya katipuk urang teh nyaon ka katipuk daon cenah katipuk eta makanan khas pasar Kemis. Wow, ngeunah jasa. Isuk-isuk urang ngadeukeun sakola jundeuleu bebanjiran di pondok di dinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang. Eueuh masalah. Ngeunah jasa baheula mah. Eueuh sugan nyeri beuteung teh. Tiis-tiis gadahar kos kitu. Eueuh masalah jasa. Irahmat luar biasa ya Allah ya Rabbi balik sekolah terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar di dinya teh loba kingkip dialan kikip ku urang teh diasup-asupkeun ku urang ka dieu ka kitu kantong bu ambal aya kingkip belah dituna ya rukem-rukem dialaan sarua bae aduh loba jasa pas dek datang ka imam masyaallah jak kedek berangkat sekolah mah encan araraya barang balik sekolah jam 10 setengah 11 ya Allah cecen det ararasa di kumaha atuh ya Allah ya Rabbi Gusti kabeh jararadi geus kacipet geus cecenet geus cente geus bangsa segala rupa ya Allah wahara ta eta teh rahmat tuh kos kitu jararadi jatah tadi gecek malaikat di mana abdi kudu nurun di dinya nek dijadikeun rahmat jararadi waduh pare gori jararadi henteu kudu di pupuk-pupuk cara kuari dideuleu ku patani bari ngarokol lisong fu dideuleu dihandap ya Allah lauk cek kecepeng geus puguh lauk betik mah jeung betok endet segala rupa lele leutik ambalayah di juru-juru sawah teh geus teu kudu make naon nyokot bae sair sakumaha nu bapa kolotna dicokot baheula aju datang ka imah dikeuretan teu kudu dikeuretan ku indungna pek kumbah-kumbah gua taina ge digoreng tanyakeun ka kolot baheula emang aya anu micenan taina aja eueuh barang di dahar teh hulu dah heula ngagecrot amis
di TV cedan baheula mah emang anu di picedan henteu hei pohara teu kebal loba nu lulumpel hihiberan usimna eta teh usim simet mulai orang nyokot pangitik di teu kakolot urang kabege lapor kakolot ka dia coba heula mais manggang morogo poos mais manggang morogo poos potong poos tah kudu kumaha tuh hasi hayang mais hayang morogo hayang ngarogo mais be mais potong pelebah mais hayang ngarogo potong pelegah ngarogo nun teu lapor heula ka emak urang ka indungeun ka bapak urang atuh poos teu menang je baheula masa dikitukeun trak menangan boh diisikeun kana botol ji eta potret-potret baheula di zaman-zaman Bung Karno masyaallah masa-masa indah masa jelema jalalujur jeung adil masa-masa wanon gitu ngaranna kitu lalai keluar pas tepat waktuna asal maghrib keluar diojok-ojok ku budak teh keluar memeh maghrib asup deui lalai baheula mah nurut asup deui cak lalai ngeganggu gua belum maghrib lo asup deui lalai jujur baheula mah lumantak cek abah almarhum coba deulean coba lalai geus aya keluar tancan di deuleu geus bah maghrib geus yakin dasa asal lalai keluar maghrib hiji mangsa mah di deuleu kukula teh geus keluar tan lalai geus bah di deuleu ih gak kurang 10 menit manja lalai geus keluar geus bah orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres mah di baheula tah miheulaan bae cak abah teh ulah sok diojok-ojok eta karunya sia ulah eta asal diojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari maghrib di mana-mana eleh ku lalai boloon eta anak urang kuari ya Allah ya Rabbi zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simet digoreng ngeunah lele digoreng seungit betok digoreng seungit kuari mah ngomong beutu teh macan ayana eta doang beungeut sia atuh heuh sih tapi ngeunah aju petingna lantaran patani mah terus mirunan masyaallah ngepul kaluhur ja aya tiris pan baheula di daerah Pasar Kemis mah sarua jeung di Lembang Bandung baheula mah weh indah jasa maghrib teh siduru urang di dinya jam 7 jam 8 aju lantaran dirinya siduru maksudna mah supaya haneut belah dituna aya huma aya dangdeur cacawenean dikorek di jero nu boga nama teu nyahoeun eta zaman potret baheula ya Allah ya Rabbi kajahoan ku nu bogana sae nu ngaledang deur ieu manganu cenah atuh lain dicokotan ulah di kieu cabut tabak jeung mamang ge moalna naon jujur jasa cabut bae cabut cek anu dicokotan kitu jeung mamang ge teu naon atuh sepere ge paling cenah beak 10 tangkalas sepeda cabut eta ngeunaheun kana hate kan ngeunaheun coba kuari hei cari nyokotan kapulisikeun sia ku aing urusan dangder beak kebo hiji pan eta zaman teu beres eta kuari baheula mah masyaallah karim teu kebal usim cabe pan di dieu nomor pang bagusna cabe sa Indonesia cabe Cilongok ye sia masuk teu percaya bae tanyakeun ka urang dieu aduh aing mah bangun ngalelewe ka aing sia ya Allah patani di Cilongok teh kapan musim cabe manu bagus tadi dijual eta anu kameron ditumpukeun kapan didinya anu lakuna dijual nu teu lakuna dibikeun ka tatangga nu teu boga cabe dibikeunan ka santri santri luar biasa usim cabe mah weh santri teh meulem cabe coel cabe kemudian atuh sambal cabe nyayur cabe kabeh ngising di sawah ambualaya kabeh ngabeten kabeh kunaon nyeri bujur carita potret baheula ya Allah ya Rabbi indah jasa teu kebal usim jagong ya Allah ya Rabbi ngala jagong ditumbuk dijual nu bagusna anu bangsa ompong-ompong jagong saeutik teh kapan teman teu laku ditumpukeun di dinya dibikeun ka tatangga zaman balalager baheula mah tatangga lamun musim jagong kabeh ngarasaan bagian anu teu benerna dibikeun ka santri tetep santri kabagian bae anu bangsa sajagong jagong dengan 5
geuleuh 5 siki atuh tetep santri mah wow mantap Pak dikereutan kunyanya dicacak di sayur atuh santri emang kumaha gitu boro-boro jagong nya mah tangkal kalapa dicacak di sayur santai ikeur carita potret baheula rahmat Allah karasa jasa ku kabehan ya Allah ya Rabbi urang lamun melak tangkal cau hiji brang menang saminggu kunaon jara radi eta anak-anakna ku ari mah hese hayang anakan aduh dapuran itu ya Allah ya Rabbi kemudian tangkal awi ti ditu sadapur ti ditu sabatur urang hayang sabatang bae mah ya Mang kula butuh awi ngalah sahayangna sia sadaekna sia nu belah mana bae tuh nu kus karolot bari tuduhkeun kunyana tuh nu belah ditu geus karolot mah los alas sadaekna sia da kumaha coba kuari coba kenal aja ngalawi polisi zaman polisi kuari baheula mah ya Allah ya Rabbi ceng siapa cenah bebejana sabatang pan 5 kurang 5-nya ayo geus teu basi kurang ngalah deui sia tuh tiis kana hate tiis nginah Masya Allah ceng sia ngalawi ceng sia bebejana 5 10 mah geus 10 cukup aja aya anak abah ka mana eta milu jeung kula anak milu nu mana eta anak Mang nu awewe milu teh awi na dibawa anakna milu masalah itu baheula mah kos kitu neng sia kunaon milu nyana mawaan awi karunya jasa teu kabawaeun ku kula dibantuan eta nu awewe ge milu bantuan sia bogoh meureun gitulah aduh ya keur carita bobogohan ge di tangkal awi baheula waduh potret-potret baheula tah ieu rahmat Masya Allah karim ngeunaheun tarariis neuk barang dahar hui loba kemudian atuh ibutun aya kemudian atuh naon kareng dangder aya ih kasuag-suag ngeunah baheula balang mah baru imal nyaeun suag bisa-bisa ngadahar badur mabok sia nah ieu naon ieu maksudna ieu iyalah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi taneuh anu subur mah nu diturunan hujan ku Gusti Allah merupakan hujan rahmat nu dibawa ku malaikat yakhruju nabatuhu kala luar jajadian bi'idzni rabbih kalawan izin pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Rabbi kan nginahan suburlah eta keur carita palawijo nah kuari tangkal buah baik nu dipelak baik anu henteu atawa jajadian bola deh kuari mulai kembangan ku ayana hujan tadi sanggesa kembangan tekebal langsung pentilan terus karolot kadeuleu aya nu koneng di luhur sakampung ngadagoan ragagna eta buah potret baheula sakampung kararieu bae ngadagoan angin wer patek trok buah jeung buah lantaran patek ragagna hiji nu perebutna aya 100-an mebreg buah anu diperebutkeun mah buah daging tapi hulu bara rentus indah jasa geus teh jahoeun budak kuari mah kos kitu teh teh jahoeun di ditu perebut buah daging di ditu perebut buah kaweni di dieu perebut buah anu golek di dieu perebut asal aya angin bae ge sakitu dihareupeun imah pelakjana diperebutkeun masalah indah jasa baheula mah nu bogana mah teu kabagian melak buah golek dihareupeun imah angin gede pan gola deh buah golek mah war perebut didinya tinggal nu bogana bae kieu bae sugan marah henteu geus beres angin menang teu sia coba eta tuh meunang cenah kula mah elehan ke tungguan kuku mamang dipangajulkeun endeu kumaha ku ngeundah-ngeundah teuing kuari dengan sia telok-telok ka dieu mulung buah wah sia mulung buah malah aing edet sia ka polisikeun sapoe jauh jasa nu matak hirup anu rada belah ditu indah jasa
indah jasa geus pokona hirup nu belah ditu indah jasa nu hirupna ku ari geus teu nyaho kaindahan geus teu nyaho kaindahan nu ku ari mah masyaallah ho belah ditu kebon tuh tuh di deket imah kula kalau badi eta kebon wow tangkal buah segala aya buah daging aya buah kaweni aya buah limus aya buah nu ngeunah mah eueuh dinya mah tah bangsa buah nu kara itu dulu anu lamun urang ngadahar teh mun ngadahar di dieu cenang buah limus ajeuna mah urang dicarekan bae ku tahu ya ngadahar buah limus nu kitu di dahar cenang pan di dieu tapi tetep bae indah bae kan baheula mah masyaallah karim berebut datang ka imahna masing-masing cak indungna sia bau tai amat sih ye jatuh ngising eta sih ada dabu di mana gorenganan perebut buah di handapna tai santri aduh geus pokona indah jasa zaman eta mah indah jasa neule potret-potret ka tukang indah napar eueuh bendu babarengan buah nu saha buah nu bareng bae geus kabeh sumur hiji ku kabehan geus ya Allah ya Rabbi iyalah masa-masa jujur masa adil terasa lamun aya usim cabe kabehan ngadahar usim jagong kabehan ngadahar usim kacang kabehan ngadahar sanajan anu dipikeunnan ka tatangga mah anu kences tapi tetap kabagian kan kuari boro-boro nu kences malah mah cangkangna dikahareupeun imah sia ka cangkangna atuh cangkangna ge neuleuh-neuleuh sia kadan kuna ngadahar padahal teh kudu bener ngomong kudu bener tungtungna mapan ka Sukabumi telu indah jasa nah eta keur carita hujan diturunkeun ka taneuh anu subur efekna sagala rupa jararadi geus pugu nu dipelak nu dibelak ge berbagai jukut jararadi tatangkalan jadi kembangan jadi buahan dinikmati ku kabehan ilah gambaran jelema mukmin masyaallah ketika Allah dek ciptakeun manusia di jero hatena iman lain sakadar iman tapi dek dikembangkeun ta eta jelema mukmin anu hatena mulus bagaikan taneuh anu subur hujan teh hujan anu bakal nyemprotkeun kana taneuh subur anu bakal jadi ieu adalah wahyu Allah Al-Qur'anul Karim ketika Al-Quran disorotkeun sot ku hiji kiai anu ikhlas eta hujan ngaranna Al-Quran wahyu Allah disarupakeun kana hujan lantaran osok nyuburkeun disorotkeun kana hate jelema mukmin bray jararadi di jero hate teh mengembang di jero hate kesuburan-kesuburan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dihujankeun melalui malaikat hujan wahyu ka jero hate teh mulai kuali berkembang wudu salat puasa zakat haji sodako jariyah dan lain sebagainya ialah hujan wahyu anu asup ka jero hate kuari ngembang nu tatadina teu wudu kuari wudu nu tatadina teu salat kuari salat nu tatadina Ramadan bung puasa jadi puasa nu tatadina teu daek bunga haji jadi haji nu tatadina teu daek sodako nu tatadina teu daek jariyah suburlah wahyu nyorot ke jero hate nulir teu beda jeung hujan nu dihujankeun kana taneuh anu subur ieu ge sarua bae jaradi kuari bisa diperbutkeun ku jelema masyaallah sakumaha tangkal buah hayang nu ngora aya hayang nu mengkel aya hayang nu asak aya nu buruk ge aya sarua diperebutkeun ku jelema sorotan-sorotanana ieu wahyu teh nu butuh wudu nu butuh salat nu butuh puasa nu butuh berbagai-bagai nah diperebutkeun ku jelema kos kitulah wal balalut thayyibu nabatu yakhruju nabatu biizni rabbi masyaallah nu mantak beda jeung kafir ai kafir mah dibahasakeunana ku Gusti Allah
walladzi khabutha la yakhruju illa nakida ari taneuh anu teuas ari taneuh anu sempit ari taneuh anu teh subur didinya pinuh ku babatuan pinuh ku kitu naon gara-garana anu bangsa teu ngajadikeun kana jajadian pinuku batu-batu pinuku seplit pinuku segala rupa anu bakal nanduskeun na ieu mah taneuh sanajan dihujanan layak rujuna batuhu teu daekeun kaluarkeun kana jajadian hujan mah hujan tapi teu daekeun kaluar jajadian illa nakida kecuali hese anu luar biasa. Nah ieu taneuh subur pinuh ku batu hujan turun teu daek jararadi kitulah gambaran jelema kafir.